Oke, balik lagi di channel di Suci Vlog karena kita mau lanjutkan lagi perhobiannya guys. Ya, kita lagi sedang edisi di dalam mobil. Di depan juga ada mobil emang saya, emang jadi di situ juga tuh mobil yang hitam itu punya siapa? Itu punya Uwa. Yang di belakangnya mobil Sheila itu punya yang suaminya teteh orang jadi nanti ngeblok nanti nocik ngebahas kamu net karena mau mobil karena bisa tangan bisa tas bisa teh naon deui kudu aja tas geus motor manggeus lancar minimal nganggeus terus nu kedua karena mobil pick up sementara jadi kan kalau nama karena pribadi mah memang teh naon nya kudu hayang niat merencanakan hayang diajar mobil motor nggak bisa tinggal mobilin pokok namanya pokok namanya uel pokok nama duduk kue ya jangan angin nanti juga angin bisa kering jadi berarti sahada ya tuh anjay ya jadi gua lagi nggak pakai tripod karena ya gua tuh kan carang kelengen lain misalnya lain alasan aku nama kudu praktekan heula kumaha cara nyieun masalah nyieun diajar mobil jadi kita sepilkannya guys karena paranti klakson karena pindah di dieu tah klakson teh di dieu teh si kuncina teh ulah bakal dihurungkeun jadi si anak teh kudu kieu lamun ke dia mang kena bakal maju ka ditu bisi sama bisi asup kebon ka luhur ka ditu tas lamun mungkin rem tanganna kieu ieu di dieu tah geus di dieu teh kita cek heula coba bismillahirrahmanirrahim heula bakal ieu makan gas itu rem itu kopling setelah kopling kita siap gas kan tuh hurung henteu lamun kieu lampu replay mun ilang lampu panjang hurung setelah hurung naon deui tas ya ieu paluman ieu ieu teh belok ke kanan ke kanan teh naon deui belok kiri tuh kiri ku ieu ima lampu panjang kan tuh paluman bukan heula ini ting ayaan ting eueuhana teunana mah siga aya meureun aduh diajar mobil bos ya lah itu duitnya jangkeur parkir ulah dibawa isi neangan isi samaruk dijajankeun itu duit 1000 yang parkir itu setelah begini doang begini ajar mobil heula pokona mah kalau nama sih hurung ngan pingkunan itu mobilnya rudet wah ya nih kudu setelah gini saya cek itu apa nanti ditampo teh yang makan murah deh setelah kita nya Pertamela tuh polisi saya oli mesin seri aja saya teh oli Gardan 2 jadi teh ngaran Sansan motor ganti oli cuci mobil motor steam aya jangan pawitan iya sepi jadi jangan pada mau orang teh ngilu kumaha apa kumaha ieu tuh diajar mobil jadi begini tunda tanggal berapa tanggal 1 tanggal 12 gua genep bulan 2 ganti oli berikutnya Sansan motor jadi gunti teh aya kalau nama aya diharap tuh kudu jauh-jauh ke Garut kan ke Garut mah lila kan macet kadang biasana jalan nanti kita simpan kan di tempatnya di dia tak aya ngaran bismillah
nama bismillah guys di dia teh gantinya dan abi itu kalau nama di dia kalau nama setelah ulah di dia kalau nama kuman di luhur di dia ngaran sorangan arets dekoration bade teh stiker warna bodas gitu kalau mengganti gimana mana oge tulikanlah kepada unlock nyoy. Terus juga ada apa itu sekian heula ya guys yang gaskeun lagi di video berikutnya. Jadi orang pengen saya di dia deui soalnya kan geus dicokot kan mobil kunci mobil kolbak puntungna heeh. Setelah begini doang ye anjay. Nama geus caang geus di pura kayak namanya pohon-pohona teh di dieu. Jadi ieu urut tapakna di dieu teh. Jadi kan bersih kan di dieu mah tah di ditu di dieu anjay. Jadi nama jadi beki caang namanya tuh pati kehalangan ku pohon-pohon kieu alhamdulillah. Tinggal mana tanu ieu jeung kieu muncang gitu. Can leubet bisi aya nu yang kadieu kudu bebeja ulah mau bisi ieu naon ngaranna teh dicacan ku nu gana ente kemana ye sarap ieu sanokeun ngurupat we mah kudu ngarumpi bu ngarumpi dikit itu gak ngaruh wir alah dikit nginum nimbrung seperti banyak kan dibohong ini juga sama kan loba tetangkan kereta teh geus ku nu lain nya geus kabeuli ku baturnya ieu terus anjay. Terus juga ada makam nih, makam ayah tilu karena ya belum kiriman Fatihah Yasin karena ya nanti we sholat teh kiriman ya nak kiriman doa itu sakit itu nah di situ ada sekolah SMP di dia gitu. Karena kan panjang sampai domah sampai ka ditu tah terus nutuk deket pasir deket ayah sapi bah ditu nasi utik tembus tah tuntungna teh. Jadi itu juga ayah meureun jalan oge motong. Nama budak sampai mah lah ini moncor we jalan tukang ini kurang semangat. Naon can disebelahkeun itu coy ke heula orang mah rek pesen heula kurang di spill heeh. Kayak di situ mah diposting kena foto mah ke cewek nama jadi segitu aja di video vlog ini asal menurut itu kumaha pangesap nama well di tuluikeun deui karena can beres-beres keneh itu tak geus beres sekian video anu kadua ayeuna anu katilu terakhir gitu dikenakan naon kali orang buk alhamdulillah tapi hareudang namanya geus teu moal panjang sama orang sih gak di kita milih Jani aduh balik aduh nika milih Jani ongkoh sih gak aman-aman nepo ongkoh tika di kita Willy alah ya wadi papai we satilu-tiluna ieu euy juga ulah salpokat tinggal nomor mobil pribadi usahanya karena kan emang ya ini yang nu eko mah tuh di situ hiji jadi mun hiji aya pengakutan mun aya acara tah tambah-tambah we meuli di mobil kolbak yang keur aya acara gitu pokoknya we tere sieun sasa-sasaku luas sudah diburi dia gitu we heula aja hai mana sangan nih kalau di jero makan kalau mah heumbeuh geus beres popoe baju alah tinggal lihat tuh terus dipoe-poe baju karena sih ente dipoekeun di imah soalnya kan rinjug ieu non cangkeng alah kahanep kaluhur di mesin alah geus moal balik saeueuh we alhamdulillah nama geus pati nyerian emang geus sakitu we heula tah kurang teh di geus sakitu karena kan deui soalna aya gemuk di dieu ini murah
iya gemuk nada kalau di dia yang kunci dua karena kan hiji mah dibuka di laan bisa aya naon-naon jadi mah atasnya tina motor jeung dina mobil dina pagar imah isi aya maling nah masuk maling ningali Facebook nih Instagram teh aduh dia mah lieur aya mah cuma lieur ini makan tempat hidup kurang mau dua tah huruf kan tah namun kieu tah diceplokeun aya naon damai karasa jiwa geus tah sumber kayak ambulan misi ngajemput geus bae